bahkan di Garut maya nu unik ngemantak ditahan ge batu Garut teu meunang kaluar teh lantaran di ditu di Bayombong aya hiji gunung panyokotan batuna kunaon barang keur dicokotan aya keluar bentukna batu Garut anu hejo bagus luar biasa mahal ngan geus dibentukeun jadi buaya lempang biasa gede buaya kabur kabeh anu ngalaan batu wah sia begitu laporan langsung ke polisi langsung nyurpei ngaletikan aya namahan jadi letik buayana senggeus diteliti aya buaya artina letik teh sekitar sameteran atau dina mau gede kabur aya anu ngoser dinya bae kitu aya pawang batu di ditu langsung ngobrol-ngobrol lah jeung buaya cek buaya nu batu Garut nu geus berbentuk buaya cek manehanana teh ieu aing mah dijadikeun kos kieu teh ieu alam ti Gusti Allah maksud dek di alaan mah teu naon ngan dipake ibadah ka Gusti Allah satungtung teh dipake ibadah aing anu bakal ngarusakna ka jelema-jelema nu ngalaan batu sing hade ku aing dikerekep cakna aing ngabentuk kos kieu teh ieu mangan sakadar bentuk zahir doang awas cak eta buaya amankeun aing ngobrol aja jeung pawang dibawalah ke kota Garut diamankeun tanpa aya nu nyaho hanya orang-orang tertentu dibawalah ke Kabupaten Garut teu meunang aya nu nyaho pamentanyana ulah bebeja kasasa kuari aya bentukna kitu bae culak-cileuk bae teh buaya batu Garut nu hejo geus jadinya na culak-cileuk bae lamun aya kadinya bangsa jelema-jelema anu enduk neuleuh matana molotot siun paling anu panasaran culak-ciluk calangap balik nantak batu Garut ditahan tuh si batunya nyaho kan nyaho aing kan ye masih kene bermotif nasliyah ka Kangjeng ngabubungah ngabeberah nganenang-nenang ka Kangjeng sangkan Kangjeng tenang pikiran kudi bere lalakon carita-carita nabi-nabi nu baheula sehingga Kangjeng bisa ngukur keberhasilanana bisa ngukur teraniayana bisa ngukur kesedihan bisa ngukur sehingga timbullah ketentraman jeung ketenangan di hati Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah Gusti Allah nyaritakeun caritaan tentang Kangjeng Nabi Nuh alaihi salam sekelumit kenu bakal panjangna di hari. Dilanjut ku Gusti Allah nyaritakeun tentang Kangjeng Nabi Hud alaihi Kangjeng Nabi Hud eta boga kaum ngaranna kaum Ad eta ismul abil kabir ngaran seorang bapak tua bapak kolot ngaranna Ad bin Aus bin Irom bin Sam bin Nuh. Jadi turunan ti Kangjeng Nabi Nuh alaihi salam aya seorang manusia ngaranna Ad dijadikeunlah jadi ngaran sebuah kabilah Ad kaum Ad. Kemudian Kangjeng Nabi Hud ngaranna Gobir bin Salih bin Arfakhshad bin Sam bin Nuh. Kangjeng Nabi Nuh boga anak ngaran Sam, boga anak ngaran Arfakhshad, boga anak Arfakhshad ngaran Salih,
boga anak ngaran Gobir ialah Kangjeng Nabi Hud alaihi salam. Di mana ieu kaum Ad eta baina Umman wa Hadramaut, antara Umman ibu kota Yaman jeung Hadramaut, didinya aya sebuah kampung desa ngaranna Ahqaf, didinya lah cicing kaum Ad. Masya Allah. Anu geus ditata ku Kangjeng Nabi Nuh alaihi salam sisa daripada tufan yakni banjir. Hidup tentrem Kangjeng Nabi Nuh dengan 40 pasang anak baranakan culcol deui kuari anu nentang terhadap ketuhanan Allah. Aya deui bae timbul anu mangeranan ka batu, ka patung, ka kayu, ka makhluk. Moal eureun terus bae. Boro-boro kuari urang geus sabaraha abad ka ditu baheula bae terus bae aya bae nu kos kitu mah. Lantaran dek di mana atuh kanyahoan berjuangna lamun kafir. Dek di mana berjuangna mun Yahudi. Dek di mana berjuangna mun Konghucu Buddha Hindu. Dek di mana berjuangna lamun anu pasek. Dek di mana berjuang namun nu murtad. Tugas sebagai santri ustad kiai berhadapan jeung pasikin ulah lain kieu mah dongengna balik mondok teh hayang nyieun imah nyieun majlis nyieun masjid nyieun pondok jelema narurut kabeh jelema Islam kabeh kos kitu mah perjuanganna tah mah kos kitu mah ngaranna bodongkol. Terus di paraban jemluk beka dituna. Bodongkol temen kos kitu ngaran. Perjuangan. Deuleu para habaib. Para habaib kos kitu ge jana mah cru tre. Ah, di dieu cek jana ye jelema anu judi bae. Datang habaib ka dinya, milu judi. Kadeleuna, tapi nya nama aya bae tah. Ndek ngelangsungkeun dakwah teh aya bae Habib mah sebab tetesan ti Kangjeng Nabi. Kajeun teuing kumaha ge dakwah teh nya nama di hatina aya bae ngan sayangna teu ngaraji doang. Mun dibere ngaji waduh Habib mah keberanian aya. Kahayang aya ngan terbatas teu daek ngaji, sawareh nu teu ngaji aya nu ngaji mah geus puguh. Nah iyalah lalakon dunia mah kieu bae. Mumantak urang mah atuh urang bae geus tenangkeun ye nu mantak ngaji ge supaya urang bisa ngaji diri. Lah aing mah jasa kikieuna geus bae aing mandek nyalametkeun diri aing bae lah aing mandek ngaji bae pokona mah terus salat ibadah ka Gusti Allah. Mayan alhamdulillah barang ngaji ka Cilongok aing wal peuting hudang dalam main bola bae di TV. Jak cak kiai cenah ulah HS eti peuting nuhun aing tilok HS. Angkorak sia meureunna. Bajalan mana aing teh aing bae. Jang sia mah nu sok nonton main bola maning molor bolon. Udang ge teh pake main bola mah teh mah gedean timbangan core tah mah. Nah, ieu sebuah negara Yaman. Di dieu Umman belah dia Hadramaut tengah di dia baina Umman wa Hadramaut aya Ahqaf di dijalah kaum Ad. Kumaha ta kaum Ad teh nyeunan batu gio aki garu dibentuk nya disembah-sembah dijadikan pangeran dibentukun macem-macem kumaha kahayangnya nu huluna kieu nu leungeunna kieu nu kieu ditundun di patengahan ditundun di luhur ditundun disembah ya kaum Ad ya Allah ya Rabbi manggih batu deui ti Aceh bagus
kuarige di urang ai dijieunkeun patung manteu nyana dibentukeun sakahayang kanyana nu leutik sagede kieu aya nu sagede kieu aya nu sagede kieu aya nu sagede jempol aya nu sagede jempol suku aya dipake ku jelema nu kuru opat ti dieu gede kabeh masyaallah deuk hudang hampir teu bisa berat ai disembah-sembah mah henteu ngan dia geus terlena ku batu anu ukuranna nyana berjamaah jadi henteu anu ukuranna nyana ngaji jadi henteu terlena kana batu anu kuduna ngurusan pamajikan jeung anak nyana henteu masing-masing bae pamajikan anak-anaknya mah Gusti Allah pamarentah keur pasini urusan KPK keur pasini urusan DPR jeung gubernur keur pasini urusan presiden keur pasini Megawati keur ngatur strategi keur pasini dan lain sebagainya berbagai partai-partai Golkar dipecahkan kemudian angket ditarik dan lain sebagainya nyana rakyat dan nilai TV nya masing-masing lecaknya nyana aing geus teu nyaho ieu mah dunia sedunia ieu mah kabeh geus puguh Indonesia kabeh ieu mah teu saha kabeh jadi berarti geus embung nyaho aing mah urusan aing geus bae lakum dinukum waliyadin pohara jasa tah geus ngadalil sagala tah tukang batu di hareupeun pabrik batu, di hareupeun stasiun batu, di terminal batu, di masjid ge batu di masjid. Pokona manu balik umroh ge geus lain siwak jeung zam-zam ku ari mah oleh-olehna batu. Ku ari manu umroh ge nyaritakeunana batu bae hareupeun haram hareupeun Madinah batu ngalulu. Sakjana ieu mah batu ti Syria, ieu mah batu puguh ti Kalimantan, Syria mah lulu. Cenah ieu bayu bunang ti Turki deuleu di Sumatera tah mah kos kitu mah barang di deuleu ieu mah Kalimaya tuh Kalimaya mah di Baja tah mah percis kos meuli ieu naon kerudung buatan Turki buatan Jepang puguh Tasikmalaya balik deui ti Tasik ka Mekah ti Mekah ka Tasik deui atuh geus kitu bae tah mah urusan perdagangan ngaranna ge ya Allah dah ieulah kaum Ad eta diberi kaleuwihan ku Gusti Allah dadeg pangadegna tulum jangkungna mi'atu zirain 100 hasta mun sahasta keur diitung 30 cm sakieu sahasta teh andai kata dihitung 30 cm 100 bagi 30 saudara 100 bagi 30 ya aing diriung kuno bodoh atuh 100 bagi 30 teh disaeun nu 10 na cenah kerok aing nu 90 na mah babari 90 bagi 30 tinggal nu 10 na kumaha kiai bae ka aing deui bae kan sia mah jadi lamun 100 hasta bagi 30 cm berarti sekitar 30 cm ya 30 40 cm ya 40 meter lain 40 meter jadi jangkungna awak 40 meter eta awaknya jangkungna 40 meter nupang pendekna sitina berarti bagi 30 genep 10 bagi 20 meter pang pendekna 20 meter jadi anu biasa-biasa nama eta jarang tah nu 60 mah nu 20 mah nu 20 meter nu lolobana 40 meter Masya Allah kari ilah kaum Ad lain lalagan tamu jangkung biasa wa kana rasul wahid minhum qadrul kubatil azimah huluna sarwa jeung kubah masjid nu gede
ya Allah ya Rabbi badai detik jelema wa kanat ainuhu ba'da mautihi tuprahu bihal dia kongkolak matana nalika jelema paeh terbengkalai ieu urut na ieu urut di dieu ye urut matana kan lowong bisa pakai anak baranakan ku maung didinya anak baranakan geus komo dia mah bangsa orai bangsa bangkong gelede maung bisa ngendog didinya anakan gede-gedena teh jelema beuh ya Allah ya Rabbi daharna manehanana ieu ukuranana kira-kira bangsa 1 ton saurang daharna poara jasa kacaritakeun manehanana ku gede-gedena atuh kanjutna gede ayo itu diteruskeun kumaha ya dongeng diteruskeun ieu pan ka kanjut maksudna lamun ngariung geus teu kudu neangan permadani jeung sama kajutna diamparkeun wor jelema dariuk di dinya kabeh hari puamat jaknyana kajadian ngariung kanjut diamparkeun pas aya nu ngaroko metel begitu metel kan nyala panas hudang cak nu ngariung kiamat aduh aya kiamat sugro budak nyana balik ka imah ditanya ku pemajikanna mana berkatna boro-boro berkat kiamat sugro emang kudu kita berentus gitu cara eta hulu permadani ngagulung ya Allah ku gede-gede aja jelema henteu tambahan mah tapi eta tambahan ge ti abah kula eta kula inget bae dongeng ti abah eta eueuh barang diteangan di tafsirna eueuh blak-blakan bae mah blak-blakan neruskeun dongeng abah kula eta aduh isa almarhum aya bae deui tambahna maksudna nang di mana meureun tah ge geus jadi eta mah tambahna tanu ngariung ngamparkeun eta mah ti abah tah almarhum aju aya nu ngaroko metel oh, kurang neangan di kitab mana aja. Cekula teh. Berarti ya abah nambahan ya. Kula mesti doraka pan itu tambahan mah bener teh. Angan ieu mah geus bae tabaruk bae ka almarhum abah. Jajana ge beureudan lain jijieun nang di guruna deui. Geus lah pa guru-guru bae tuh ya mah. Bisa anda abah masyaallah. Iyalah kaum Ad sapopoe nyembah nangan ka patung jeung ka batu bae urusan jeung peribadahan ka Sang Khalik nu dijieun sapopoe teh ialah urusan patung berbagai patung dijieun kunyana berbagai batu-batu hasil ti unggal nagara geus puguh batu-batu nu harerang bangsa ti Yaman mah eta akik-akik Yaman pirus kuari mah berbagai giok-giok dan lain-lain sebagai ngaran lagi geus macem-macem segala sapirtus segala kitu solar segala geus segala naon kitu ngaranna deuh macem-macem geus sapirtus solar bensin kumanya na bae ngaranna kabodoh guys dah mah urusan batu mah urusannya dijadi-jadiku dayelah kabeh jelema kuari berubah seetik tina tadina mah maksiat ka Gusti Allah setik mabok nu tadina diharamkeun di zaman Kangjeng Nabi Nuh dilanjutkeun terus ku siku anakna Ham teh Sam kemudian kabelah dia nama itu terus setik mabok jadi banda itu kene manehanana mimiti nama zinah lalagaan gua itu nama zinah teh dikondisi masya Allah
urang lamun nyaritakeun di negara Indonesia perzinahan bae geus hese nyaritakeun lanang geus puguh nu liar di unggal kawasan nu liar unggal kontrakan geus puguh main HP antar imah manehanana janjian geus puguh bangsa kelas-kelas elit ieu mah anu geus jelas-jelas berbagai hotel emang lain emang lalagan teu lalaga lantaran didinya nage geus terangkum geus aya kabeh hayang pesen di negara mana aya kabeh urang hayang anu putih ti Cina aya hayang anu jangkung gede ti India Pakistan aya ti Arab nage aya hayang nu urang Mesir di Indonesia aya pengalaman kula baheula keur sugih di Ambalaya baheula hei di hotel teh lain lalagaan hayang orang Malaysia ya orang Thailand aya komo produksi dalam negeri mah berbes di Ambalaya di Indonesia cenah kagok aing mah anu hideung geus anu nu koneng geus nu putih geus hayang nu hidung urang takroni aya di urang hayang nu kumaha bae eueuh kosongna aya bae ye di Indonesia cacak-cacak di Jakarta eueuh wali Allah cacak-cacak di Bandung wali Allah cacak-cacak di Banten wali Allah wallahu a'lam Allah menghargai bae ka wali-walina anu selalu penting zalalikir ngadoa lain jang dirina lamun geus eueuh nu sekarang itu wallahu a'lam masyaallah emang kumaha gitu permainan lah kiai tamang geus terlalu kuno kos kitu mah emang ya, di kula mah teh kudu ka hotel. Emang mah? Ya, kiai tah pencet sok. Iya, berikut hargana nongol ini. Masya Allah. Pencet di lagu BlackBerry. Tek 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 aya. Wih, susu nongtot. Ipi nongtot dan lain sebagainya. Hargana aya di dinya harga. Ya Allah, 1 kali pakai sekian, 2 kali pakai sekian. Andai kata per hari sekian, seminggu sekian, potong harga, pemotongan segala. Teu kudu ka hotel. Teu kudu kuari mah geus make kos kitu tah. Ya Allah, ya Rabbi, penawaran nangis langsung ka imah kuari mah. Masya Allah. Jual rumah berikut penghuninya. Aduh, guys. Naya kaum ad, acak-acakan guys kuari. Mabok aya didinya di kaum ad, judi di kaum ad, perzinahan di kaum ad geus teu puguh, jelema geus teu puguh mana bapana mana indungna geus campur anak zina Ambalayah di jelema sakitu gualaladena. Sakitu guararagahna hiji nikmat anu dibikeun ku Gusti Allah ka anjeunna dibere awak jangkung gede tapi mahmur segala rupa aya kacaritakeun daun lawangna bae daun lawangna imahna aya lawangan-lawangna dibuatna tina batu geus jelas berarti kan imahna luhur sebab jelemana ge 40 meter eta teh batu teh ieu teh lamun dicaritakeun di dieu ieu imahna aya lawangna tina batu sabelah batu lamun dibawa ku umat Kangjeng Nabi Muhammad ku 500-an moal kaangkat 500 ngangkat sabelah lawangna nu terbuat tina batu zaman kaum Ad moal kaangkat 500-an bisa pae katindihan ku lawang tah mah Gusti Allah lain lalagan iyalah kaum Maha kawasa Allah titurunan saturunan Kangjeng Nabi Nuh alaihi salam cel bae aya hiji nabi ngaranna Kangjeng Nabi Hud. Kangjeng Nabi Hud teh anu tadi dicaritakeun ngaran Gobir bin Salah bin Arfakhshad bin Sam bin Nuh. Ariad bin Awas bin Iram bin Sam bin Nusarwa tidituna nu kasam igen nusam nu mantak sadulur atuh lantaran sauyut kadituna Kangjeng Nabi Hud dilahirkeun ku Gusti Allah di negara Yaman tadi di Aqab gede geus mulai nur ilahi aya dina qalbuna
begitu gede nyana mangis dibere ilmu ku Gusti Allah kok ieu manusia acak-acakan kieu kok ieu manusia teu pararuguh tatananana budaya-budaya geus leupas tina aturan-aturan Sang Khalik sagala rupana kumaha maranehanana bae teu meunang digeunggeureukkeun keur mah jelema gede sakali ninju nage kacaritakeun eta gunung nu aya di Yaman pernah dijotos ku salah saurang eta langsung ngaguling gunung letik bukit berarti atuh pan teu kira-kira teh wah mun kuari ayanya na sorangan bae di dunia ieu kuari misalnya di dunia orang minta pertolongannya na bae coba ka Jakarta tuh jarotosan abah itu kudu dijotos asal jada datang bae kingkong mah eleh Maha kawasa Allah dek ngalalempeng tatanan manusia geus amburadul maka dilahirkeunlah Hud alaihi salam dongeng Kangjeng Nabi Hud bakal aya 2 ieu nu pertama mentak di dieu ge wa ila adin adil ula kaum Ad anu pertama engke kaum Ad anu kadua mah ia adalah kaum soleh kaum Samud wa samud alladzina jabu sokhra bil wad engke kaum Samud bakal dicaritakeun dina Al-Qur'an kuari mah Samud nu pertama sekilas jang naon jang nasliah hati Kangjeng Nabi nyenangkeun wa ila adin akhahum huda wallahu alamu bimuradih ay wa arsalna kami nu agung cek Gusti Allah ngutus ka kaum Ad anu gualalede jangkung 40 meter anu lebarna luar biasa gedena daharna ge sakali dahar teh 1 ton huluna percis okos kubah masjid anu gede boga kagagahan kekuatan anu pohara kaum Ad nu dimaksud jang ibadah ka aing cek Gusti Allah tapi geuning disalahgunakeun kagagahan jeung kekuatan teh pake inkar ka aing maka aing ngutus ka kaum Ad akhahum kadulurna nu sadulur pada manusia mun dideuleu ku urang sarua pada turunan kaum Kangjeng Nabi Nuh saha Hudan Kangjeng Nabi Hud alaihi salam mandak lamun urang ka Yaman aya makom Kangjeng Nabi Hud lamun haulna ramena luar biasa di Yaman kuburan Kangjeng Nabi Hud aya kumaha teh cek Kangjeng Nabi Hud kacaritakeun Kangjeng Nabi Hud mah geus pokona mah dibere ilmu bae ku Gusti Allah dipersiapkeun tiba heula ge rasul-rasul Allah mah ummi kabeh ge artina ummi teh belajar henteu nulis henteu tapi pinter lantaran lamun nyana belajar besi dianggap ilmuna hasil belajar nyana nulis dianggap hasil tulisan atau baca buku nyana mah maca teu nulis henteu belajar henteu tetapi dibere kapinteran ku Gusti Allah ieulah manusia pilihan Allah subhanahu wa ta'ala gede Kangjeng Nabi Hud memandang amburadul tatanan manusia geus puguh ti pemerintahanna geus kumaha nyana bae hukum nu aya hukum rimba mana nu kuat mana nu gagah mana nu sugi etalah nu menang kaum nu laletik lah jadi hamba-hambana diperet titah dijadikeun budak ngaladenan kaum anu kuat main rampas bae main sita bae kajeun ku kumaha ge kitulah kaayaan di zaman kaum Ad maka Kangjeng Nabi Hud dibere ilmu ku Gusti Allah sekaligus diangkat jadi nabi sekaligus diangkat jadi rasul Allah subhanahu wa ta'ala dakwah lah Kangjeng Nabi Hud cek Kangjeng Nabi Hud ya qaumi ubudullaha ma lakum min ilahin ghairu afala tattaqun ya qaumi kaum kaula Ad
ubudullah ulah salah nyembah atuh gerak ulah salah sujud atuh gerak ulah salah ibadah atuh geura cek Kangjeng Nabi dia nu kudu diibadahan mah allazi khalaqas samawati wal ard Allah ubudullah ibadahan Allah wahidu tunggalkeun Allah tauhidkeun Allah hiji pangeran Allah malakum min ilahin gairu teu aya ka anjeun kabeh pangeran salian Allah sing sieun atuh afala tattaqun apakah maneh teh sieun ikan sarua jeung dakwah Kangjeng Nabi Nuh alaihi salam baheula Kangjeng Nabi Nuh ge kapan dakwahna teh kos kitu cek Kangjeng Nabi Nuh ya qaum ya'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh inni akhafu alaikum azaba yaumin azim perbedaan saeutik ari Kangjeng Nabi Nuh matungtung ayatna cek Kangjeng Nabi Nuh kade maneh teh kudu ibadah ka Gusti Allah eueuh pangeran salian Allah inni akhafu sanyana kaula rempan jeung sieun karanjeun kabeh lamun ibadah lain ka Allah teh rempan azab yaumin azim asana disiksa memeh di akhirat di dunia disiksa tah lantaran geus aya tanda-tanda bakal disiksa Kangjeng Nabi Nuhna dibere banjiran ke tuh ari Kangjeng Nabi Hud sarua Kangjeng Nabi Hud ge ngajakna sarua jeung tadi cek Kangjeng Nabi Hud ya qaumi budullaha ma lakum min ilahin ghairuh kaum kaula ibadah geura aranjeun kabeh ka Allah ulah salah nyembah sembahlah Allah wahiduhu malakum min ilahin ghairuh teu aya pangeran kecuali Allah ai tadi mah inni akhafu alaikum azab yaumin azim ai Kangjeng Nabi Hud mah lain afala tattaqun hei nah maneh teh sararieun emang kunaon deuleu bapak kolot urang baheula uyut urang baheula bawa urang baheula di zaman Kangjeng Nabi Nuh eta kapan disiksa di banjiran teu sieun afala tattaqun nah teruskeun Kangjeng Nabi Hud mah sing sieun moal teu disiksa deui kajeun kumaha ge ngan beda meureun penyiksaan anak kade apalah teu takut artina siksa dia singsia lamun teu nyembah ka Allah lamun teu ibadah ka Gusti Allah moal teu akur jeung baheula di banjiran kuari ge meureun disiksa ngan beda siksaan anak kade terus bae Kangjeng Nabi Nuh Kangjeng Nabi Hud teh dakwah teh di kota ka kampung terus bae dakwah kumaha eta kaum-kaumna ngomongna قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين قال الملأ kaum Ad pembesar-pembesarna penggede-penggedena ngaromong tokoh-tokohna kabeh ngaromong kumaha ngomongna cek tokoh-tokoh anu kalalapir anu teu percaya ka ucapan Kangjeng Nabi Hud alaihi salam ngomongna inna lanaraka fi safaha heuy Hud kami mah neuleuh maneh teh bodoh amat kurang akal maneh mah jahalah bodoh lain lalagaan wa inna lanazunnuka minal kadibin jeung kami boga sangka ka anjeun maneh mah bohong ngaku-ngaku risalah ngaku-ngaku diutus ku Gusti Allah bohong bodoh sia disaimbangkeun omongan kaumna jeung omongan Kangjeng Nabi Hud lantaran Kangjeng Nabi Hud teh ngomong ka kaumna dulur atuh kunaon bodoh-bodoh teuing ieu mah batu meunang ti taneuh diangkat ka luhur dibersihan haju herang dipoles dibentuk dipoles kunaon haju disembah kok bodoh amat manggi deui batu nu beureum kuari diangkat dibentukeun deui kemudian dipoles herang disembah manggi deui batu hejo ti Garut
dibentukan kemudian hajo dipoles disembah bahkan di Garut maya nu unik nu mantak ditahan ge batu Garut teu meunang kaluar teh lantaran di ditu di Bayombong aya hiji gunung panyokotan batuna kunaon barang keur dicokotan aya keluar bentukna batu Garut anu hejo bagus luar biasa mahal ngan geus dibentukeun jadi buaya lempang biasa gede buaya kabur kabeh anu ngalaan batu wah sia begitu laporan langsung ke polisi langsung nyurpei ngaletikan aya namahan jadi letik buayana senggeus diteliti aya buaya artina letik teh sekitar sameteran atau dina mau gede kabur aya anu ngoser di dinya bae kitu kuari maya sameter ngomong aya anu bisa ngaranna naon karena sok ngomong jeung nu gaib nu ngomong jeung nu gaib teh naon ngaranna di sadane teh anu sok aya buaya teh sok aya nu ngobrol teh naon ngaranna itu pan siapa pawangna lin aduh aya pawang batu di ditu langsung ngobrol-ngobrol lah jeung buaya cek buaya nu batu Garut nu geus berbentuk buaya cek manehanana teh ieu aing mah dijadikeun kos kieu teh ieu alam ti Gusti Allah maksud dek di alaan mah teu naon ngan dipake ibadah ka Gusti Allah satungtung teu dipake ibadah aing anu bakal ngarusakna ka jelema-jelema nu ngalaan batu sing hade ku aing dikerekep cek cenah aing ngabentuk kos kieu teh ieu mangan sakadar bentuk zahir doang awas cak eta buaya amankeun aing ngobrol jeung pawang dibawalah ka kota Garut diamankeun tanpa aya nu nyaho hanya orang-orang tertentu dibawalah ka Kabupaten Garut teu meunang aya nu nyaho pamentanyana ulah bebeja ka sasah kuari aya bentukna gitu bae culak-cilek bae teh buaya batu Garut nu hejo geus jadi nya culak-cilek bae lamun aya ka dinya bangsa jelema-jelema anu endeuk neuleuh matana molotot siun balik anu panasaran culak-cilek calangap balik mentek batu Garut ditahan tuh siapa teh nyaho kan nyawana aing kan yeah. Kos gitulah patali gaib. Tah, iya. Lantaran Kangjeng Nabi Hud teh nyana dongengna, dakwahna ka umat ulah bodoh atuh tama batu. Ulah disembah-sembah tama bodoh amat sih. Sembah batu allazi khalaqas samawati wal ardh. Kulantaran ngabodoh-bodoh ka umatna, maka dibaleslah ku para pembesar-pembesar, ku para tokoh-tokoh masyarakat, para kaum elit anu kala lupur ka Kangjeng Nabi Hud nyana ngomongna inna landaraka fi safaha aing mah deuleuh maneh nu bodoh ngabodoh-bodoh ka kami maneh nu bodoh jeung kami mah teu percaya kana karasulan maneh kabeh disetel ka lembur-lembur sakumaha kamari Kangjeng Nabi nu mun aya Hud bedakeun si bodoh kitu mun aya Hud bedakeun si bodoh kitu we geus ulah hese-hese bodoh kurang akal budak leutik disetel wow Hud bodoh kurang akal si Hud si bodoh aduh cek Kangjeng Nabi Hud pohara jasa datang ka di kitu-kitu batur dakwah urang mah dakwah ka karakter didengekeun doang ku masyarakat lantaran ngalantur teuing meureunana dakwahna atawa kebal teuing lantaran hayang rada gede meureun kitu nya itu wajar-wajar bae lah teu deuleuh Hud mah dikeprakan ku budak si Hud si bodoh si kurang akal beuh ka mana Hud dakwah kitu bae cak Kangjeng Nabi kieu teh si umat asal ka mana geus lain Hud deui dok ka mana dok si bodoh ka mana budak leutik bodoh ka mana bodoh aduh geus teu bisa Kangjeng Nabi Hud ojek
Terus Kangjeng Nabi Hud tadarruk ka Gusti ibadah ka Gusti dakwah Kangjeng Nabi Hud. Cek Kangjeng Nabi Hud ya qaumi laisa bi safaha walakinni rasulun min rabbil alamin uballighukum risalati rabbi wa ana lakum nasihun amin. Cek Kangjeng Nabi dia kaum kaula laisa bisapahatun kaula mah jatuh bodoh teu kurang akal walakin rasulum min rabbil alamin tetapi kaula mah utusan ti pangeran kulantaran utusan ubaligukum kaula nyampikeun ka aranjeun ka risalati rabbi kana risalah pangeran kaula amanat pangeran kula mana nu kudu ditalaksanakeun mana nu kudu ditinggalkeun. Iyalah bentuk parentah-parentah ti Gusti Allah. Iyalah bentuk larangan-larangan ti Gusti Allah. Ya kaula teh ieu nyampekeun risalah ti Rabbi wa ana lakum nasihun amin. Kaula adalah hanangan nasehatan jeung nu dipercaya ku Gusti Allah. Masya Allah. Ieu dakwah datang ka kos kitu teh. Kumaha kaumna awa ajibtum an ja'akum dzikrum min rabbikum ala rajulin minkum liyunzirakum. Terus bae Kangjeng Nabi Nuh teh Kangjeng Nabi Hud teh dakwah bae bari dibodoh-bodoh ge ku berbagai masyarakat disetel ti luhur ka handap titah ngabodoh-bodoh Kangjeng Nabi Hud. Tapi aya bae anu mengikut ka Kangjeng Nabi Hud mimiti ngaran Asmat eta mah pengikut setia Kangjeng Nabi Hud alaihi salam ka mana bae milu ketika Kangjeng Nabi Hud dakwah begitu dakwah kabeh nyebutkeun bodoh Hud nyana ka hareup maksudna tenang ulah dilawan. Emang kuno lain lawan. Atuh urang nganduaan nya ambalaya ribuan cek ulah dilawan. Moal cek. Mulai aya deui tiluan pengikut setia nu bakal dicaritakeun selanjutna nu selalu mendampingi Kangjeng Nabi Hud alaihi salam. Anu terusnya na musyawarah terus-terusan anu kehudang tipetingnya na musyawarah ujung-ujung nama cek Kangjeng Nabi Hud lah ya mah urang serahkeun bae ka Gusti Allah. Cek Gusti Allah teh aya urusan serahkeun mah gababari sia dakwah pan dititah waing. Hai dakwah bae heulana terus bae dakwah nu milu setiap tiluan selalu dakwah ka mana bae milu. Tapi kaum nu lainna tetep ngabodoh-bodoh. Inna lanaraka fi safaha wa inna lanazunnuka minal kadhibin. Nu manta ku hari aya kiai anu ngaharam-haram kredit di bodo-bodo ulah kaget. Aya kiai ku hari anu rada rencep di wetan anu rada teger aya saurang ngaharam-haram bunga bank. Nu ngabodoh-bodoh nage kiai deui geus puguh pejabat mah ulah kaget. Boro-boro kuari baheula Kangjeng Nabi Hud dibodoh-bodoh kuari. Lamun aya kiai ngaharamkeun kredit anu 2 akad, aya kiai ngaharamkeun bunga bank deposito dan lain sebagainya anu ngaharamkeun pajak dibodoh-bodoh ku kiai deui bodoh tama kiai. Teu nyahoeun wawasan ka hareup, teu bisa maju tama. Atuh ngabodoh-bodoh teteh bodoh tama kiai. Lamun eta kreditan diharamkeun atuh deuk kumaha ngojeg. Ieu atuh kumaha dalil ka ngojeg atuh. Wah, ya kiai, budak leutik tah, cenah masyarakat leutik lamun kredit dihesekeun hese ngojeg. Waduh, berarti waya hilur riba li ojegin. Gue gara-gara jelema ngojek gak jadi halalkeun emang bisa kos kitu. Ngadu lah. Itu tetep bae. Kiai anu sieun ka Allah mamangga bae temu urusan ngojek mah temu urusan perusahaan. Urusan dek nyieun kitu perusahaan mah urusan usaha teu mah nya mampu pek bae teu mah mangga.
ngan tetep bae ngabodo-bodo kieu bodoh ulah dituturkeun tama kos kitu mah henteu berprinsip maju tama kieu kos kitu mah atuh hese jelema aduh haram-haramkeun mah kajen Kangjeng Nabi Hud ge baheula di kitu-kitu terus bae di bodo-bodo Hud bodo Hud si bodo si bodo si Hud si Hud si bodo Hud bodo si Hud asal dakwah bae pasti cek si Asmada pasti di bodo-bodonya itu kan terus bae kajen cek encan ge naik ka panggung bodo tuh cakang Nabi terus bu eta tah nu ngegerakeun nu tiluan terus bae terus geus dibodo-bodo ge kajeun waduh cenah geus cengeng ieu kajeun cenah ge kajeun jauh urang mah teu bodo ieu pan ente mah aneh mah pan rasulun min rabbil alamin tapi anehnya dibodo-bodo kajeun tah dibodo-bodo ge batak terus bae Kanjeng Nabi Hud dibodo-bodo ge inna lanaraka fi safaha kaula bener mana teh bodoh kurang akal wa inna lanazunnuka minal kadzib bohong lain Rasul Allah kangeunahan kami keindahan kami geus ngeunaheun dagang kumaha kami bae teu kudu make aturan-aturan Hud zina kumaha kami bae jangan ngeunaheun buktina kitu keneh mabok ing sajabana ku adeg dirobah pangeranna titah pangeranna kalau teu kadeuleu bodoh si Hud asal dakwah di bodoh-bodoh si bodoh si Hud si bodoh Hud bodoh wah ambalaya emprak-emprakan budak dia datang ka kos kitu masyaallah sedengkeun Kangjeng Nabi Musa jeung sahabat-sahabat mayane kaum Bani Israil na diinstruksikeun tindak asup ka negeri eta di mana eta negeri teh yakni kitu Palestina terus datang ke Syam Syria dicek heula ku kaumna 12 qabilah kaum Kangjeng Nabi Musa ngecek ternyata anu 10 memundur lantaran lawan anu luar biasa geledek jeung jarangkung ngabejakeun ka kaum-kaumna teu sanggup kami kudu berangkat ka negeri eta lantaran urang kadinya tapi nu dipumping ku Yusa bin Nun kikalib nah ieu mah nama teu ngabejaan ka kaumna ngan sakadar bebeja ka Kangjeng Nabi Musa alaihis bebejanya ka Kangjeng Nabi Musa ya kaum teu golode mah Kangjeng kumaha ulah nala gedena Kangjeng Nabi Musa pokoknya mah orang berangkat lawan sebab instruksi Allah moal pati-pati orang diinstruksikan ku Gusti Allah lamun memang ieu urang bakal cilaka moal kajen kuku kajen teh jarangkung gede pasti ieu tanagana mah lembek kitu cak Kangjeng Nabi Musa moal pati-pati orang diinstruksikan asup kadinya kita ngalawan jelema-jelema nu aya di dinya kecuali eta jelema teh moal henteu cak Gusti Allah eta teh sangkilang jangkung sangkilang gede ge naonan pasti eleh kurang bener oge cak eta Kangjeng cak Yusa mantap nya mah geus teu ngabejaan ka kaumna tanya ku kaumna Yusa kumaha eta sanggeus dicek di ditu di Palestina jelema-jelemana kumaha naonan menang urang kajen kumaha ge kami mah deuk nurut kumaha cak pimpinan bae tah nu 10 golongan mah mayoritasna nu lobakna luar biasa ngomongna ka masyarakatna ka kaumna ye urang datang ka ditu teh ngan ngadon disintrekan doang ge pae bayangkeun ku sia kumaraneh kabeh aing bae cicing di hadapan ceulina eta tiis jadi ceulina bae eta bisa pake nyiuhan luar biasa paneta ceuli bisa pake nyiuhan ku sia bayang tah pada jasa ulah nyaritakeun gede ceulina bae heula ceuli aju aing cicing pajar tangkal kayu horenganan eta amparan sakitu empukna horenganan kanyut bayangkeun coba ku sia ya Allah ya Rabbi mun teh nyaho mah mun nyaho mah mun teu aya nu ngarokok haju nyeclek mah kadinya hatu aing terus bae ngeunaheun ngan nyeclek kaju kagulung
ajar kiamat ku aing teh cak anu bohong na eta mah ku gede-gede na kos kitu masyaallah luar biasa tah eta kaum teh harita atuh arembungan milu cenah lain lawanan urang atuh tambah kos kitu makana lain lawanan tambah tuh kos kitu mah sieun atuh urang tah eta teh Allah mah ndek nyieun kamonesan teh model kos kitu jelema biasa titah ngalawan jelema jangkung gede tapi ieu perintah Allah urang nu laletik titah salat sapoe sapenting 5 waktu ai baheula nu galaladengan sawaktu doang baheula mah pan jelema teh 2 kali lipat urang ye jalangkungna teh 2 kali lipat urang lamun urang 1,5 meter nu baraheula mah 3 meter tapi salatna ngan sakali doang aya nu magrib doang aya nu isya doang aya nu subuh hungkul urang mah laletik tapi 5 waktu pan pohara lumantak haju loba nu qoid ge ieu teu kararuateun salat ieu tapi kan dirasakeun ku urang makin salat makin ngeunah malah tambah jeung rawatibna qobliyah jeung badiahna malah mah hayang keneh salat tambah salat duha malah hayang keneh tahajud mantap keloba nu geus tarangna harideung dipantau-pantaukeun ieu teh Quran ku ngeunah-ngeunahna ieu salat dinaheun masyaallah teh eta kos kitu Gusti Allah teh nyieun kitu kamonesan seperti eta nah ieu umat Kangjeng Nabi Musa nu 10 ngomongna kadari qalu ya Musa inna lan nadkhulaha abada wahai Musa cekaumna nu 10 golongan innalana nadkhulaha kami kabehan moal asup ka eta ardal muqaddasa abadan datang ka irah ge moal bae kami mah madamu fiha salila jelema-jelema nu jarangkung gede teh aya di kota eta di negeri eta kami moal ka ditu datang ka irah ge moal bae ku ari mah ulah hese-hese Musa ari mana deuk maksakeun mah ka ditu cak kaomna ieu fadhab anta wa rabbuka maneh bae berangkat ka ditu duaan jeung pangeran perangan habek eta ngomong teu kira-kira Pak eta ngomong nyungkun pohara jasa Musa ai maksa-maksa teh mah tadab anta wa rabbuka faqatila inna hauna qaidun maneh bae Musa berangkat ka ditu jeung nu nita ka maneh pangeran los perang duaan ka ditu inna hauna qaidun kami mah deuk di dieu bae moal perang gideug Kangjeng Nabi Musa masyaallah ieu si kaum ku pohara-pohara Kangjeng Nabi Musa di dunia langsung prihatin hatena kurang kumaha memehna geus dibere nikmat nu sakitu luar biasana dibere nikmat kamonesan ti Gusti Allah anu luar biasa jajaba ku ari teh dibere awak anu sakitu poharana gararagahna jangkungna gedena sedang aya diinstruksikeun titah perang moal semata-mata dititah ku Gusti Allah lamun moal pimenangeun tapi geuninganan geus kapiheulaan ku perjerih geus kapiheulaan ku borangan sieun tadi dinya Kangjeng Nabi Musa prihatin komo meureun mun teu dibere nikmat ieu mah meureunna embung jasa ngahareupan perintah Allah teh urang kuari titah ngazakat sote kapan dibere nikmat ku Gusti Allah lancar usaha tu matak naon cak Allah ku aing pan sia geus dibere nikmat dimimitina ge dibere lancar usaha sia ta kuari mah geus aya sani soban kaluarkeun eta ta eta make teu daekeun keneh bae komo meureun mun teu dibere cacakan dibere nikmat embungeun keneh bae takos kitu teh kuari dibere nikmat maneh teh ieu teh munggah haji mangan saukur 30 juta 35 juta 40 juta hayang plus mah mungkin 70 juta tah eta teh maneh pan dibere nikmat sabaraha taun ku aing sakali bae sia munggah haji tapi teu daek keneh bae buang ka warah itu eta teh insya Yahudian wa insya Yahudian au Nasranian payamut jelema dibere nikmat tapi teu daekeun ka Mekah keneh bae padahal geus disop awas paehna mun teu jadi Yahudi jadi Nasrani eta pan ancaman ti Gusti Allah dibere nikmat heula ku Gusti Allah teh ya Allah wari urang dibere nikmat teh geus teu kahitung nikmat wa itaudu nikmatallahi la tuhsuha dibere sehat dibere boga mobil dibere boga motor pamajikan geus sehat
malah merencana dek nyandung di jeung urang Lampung mun teu kanyahoan kuno kolot mah. Nah, eta teh apa nikmat tah. Mantak naon gunakeun urang pake ibadah, ngaji. Keur teu ngabesan mah heula ngaji. Juk gitu pakai ibadah salat. Di lembur urang, ja urang atukeun ku Gusti dibere rada alhamdulillah. Jelema fakir miskin anu rada kasulitan bantuan. Nikmat ti Gusti Allah gunakeun ku urang. Masya Allah, eta Allah teh neuleukeun ka urang. Gerak urang teh pan dideuleukeun ku Gusti Allah, lain dideuleukeun jak memang gerak urang ge nanggerakkeun Gusti Allah. Dibere nikmat teulah kaum Kangjeng Nabi Musa. Ibrak ngomongna kos kitu Musa. Muncak ngomong urang mah, kami mah moal ka mana? Moal nurut ka maneh. Kajeng teh inggih titahan kami mah teh hayang. Ai hayang teh mah teu sia bae ka jeung pangeran. Los kali itu perang duaan. Kami mah inah hauna kok irud deui di wae. Abang cak Kangjeng Nabi Musa. Eta ngomong lamun dicikupakeun kos kitu tah. Ngomong cikupak. Ya Allah, ya Allah. Baca Kangjeng Nabi Musa qala rabbi inni la amliku illa nafsi wa akhi. Ngadua Kangjeng Nabi Musa qala Kangjeng Nabi Musa rabbi pangeran abdi inni la amliku illa nafsi. Abdi masanya nabi tengah milik naon kecuali awak abdi wa illa akhi jeung keluar kecuali dulur abdi Nabi Harun. Wala amliku gairahu tengah milik kasalian abdi jeung Nabi Harun. Abdi mangan saukur abdi bae jeung dulur abdi jagening kaum abdi mah teu daekeun ngadukung kana perjuangan nu diperintahkeun ku Gusti. Tidinya ngotot Kangjeng Nabi Musa fa ajbarahum ala taat. Maksa ka kaumna yakni ka Bani Israil supaya taat dulur. Ieu mah lain sambarangan parentah Allah. Ieu moal kumaha hayu urang perang ka ditu. Ulah deuleu gede jeung jangkungna. Ulah ada jauhna pokoknya ima instruksi ke pangeran kayak gak aya hikmahna yuk urang ka ditu tetep bae embong cak kaumna inna hauna qa'idun kami madek di dari bae los maneh Musa ka ditu jeung dulur maneh perang duaan apa ka ditu kayak gak aya kabarna ka dieu mah eta ngalecehkeun jasa teh kaum kos itu teh ngalecehkeun jasa masyaallah kos di lembur urang nongtrong dulur ngararaji hayu urang mumpung hirup kene, mumpung dibere umur, urang ngararaji. Cak kaum-kaumna teh Allah sia bae ngaji jeung tongtrong, leg habak ta tongtrong. Sarua jeung kitu ngan teu ngomong doang. Teh urang lembur teh ngomongna karari itu teh ngajebian. Ngajebian. Ta eta teh kos kitu teh ulah kukumaha. Tenang. Ngadoa Kangjeng Nabi Musa sakumaha tadi maksa ka kaum kang Bani Israil supaya nuturkeun supaya taat kana perintah Allah tetep bae kaumna babagi maneh-maneh kami maneh-maneh kami cek kaumna Musa kami lain teu nurut kapan kamari mah kami ge nurut ngan ai kieu-kieu teuing mah ti merangan jelema nu jangkung gede ke heula atuh Musa los anjeun bae ka ditu Kangjeng Nabi Musa eleh deet ngadoa ka Gusti Allah fafruq bainana wa bainal qaumil fasikin Gusti jageus dipaksa ku abdi geus diajakan maksimal ku abdi ku cara kumaha bae geus didongkrak ku abdi ku dalil-dalil ku cara-cara abdi tetep bae teu daekeun abdi mah mah menta kieu bae Gusti la fafruq bainana wa bainal qaumil fasikin Gusti misahkeun bae Gusti pisahkeun bainana antara kaula wa bainal qaumil fasikin jeung antara kaum-kaum nu fasik coba hayang nyaho tah nu parasek teh kumaha ieu Kangjeng Nabi Musa ngadoakeun kapan diancam ku Gusti Allah pan maneh mah tugasna ngajak tapi pan ieu haju ngadoakeun kituan Musa ngan diijabah mah diijabah geus teu kuat-kuat teuing mah ngan eta make jeung hayang fafruq bainana wa bainal qaumil fasikin gas ayeuna mah pisahkeun bae Gusti abdi jeung kaum abdi fasikin geus ka ditu pan Kangjeng Nabi urang mah teu pernah ngomong geus kitu teu pernah ngadoa kos kitu Kangjeng Nabi urang mah diciduhan Kangjeng Nabi urang mah ke geus kaluar ti dinya kakarak diusap unggal deuk salat subuh diciduhan tenang we Kangjeng Nabi ke diusap
unggal dek salat di Ciduhan hiji waktu nu nyiduhan Kanjeng Nabi panculak ka mana ieu nu nyiduhan teh keke muriang apa naon cek cenah teh ieu nu nyiduhan eueuh manta salat subuh teh tuh haju bae panjenengan teh neangan Kanjeng Nabi Muhammad teh neangan nu nyiduhan teh ka mana padahal utara gering muriang bener kula biasa di Ciduhan istiqomah cek Kanjeng Nabi teh ye aju eueuh ka mana ieu kula cenah muriang hampura Muhammad poe ieu mah teu bisa nyiduhan cek cenah teh kula cenah nina ngasana cek Kanjeng Nabi teh Muhammad di Ciduhan bae maneh maneh teu nanaon geus lah walau mah kuali mah kulantaran di Ciduhan maneh teu ngalawan kula deuk asup Islam kuari mah asyhadu an la ilaha illallah wa annaka Muhammadan abduhu wa rasuluh deuk kumaha deui Kanjeng Nabi teu pernah lamun urang keur liwat aya nu nyiduhan goblok meureun sia aing teh nyaho urang bojong tolol meureun sia aing eleh turunan aing ge bojong loba kene goblok geus kakarawat bae can gelut cadaon huntu geus umplak kakarawat eta kos kitu urang teu leuleuy urang mah teu deudeuh urang mah pugu eta teh sabenerna mah teu nyahoeun pan nyiduhan komumun nyahoeun di Banjar pondok 2 tingkat satingkat 2 tingkat isuk-isuk teh pondok Dararopi bae kitu tah urut peuting teh kopi pan aya keneh di dinya atawa urut kopi peuting teh diucek ku cai panas urutna dek dipicen ka jandela pas kiai liwat ka dinya kenapa kiai ka dieu eta kiai sugan tangga sugan henteu kukurung we ka dieu kitu tah Masya Allah nyaho-nyaho teh itu nu liwat kena kopi ku sahanya ku sia saha itu si jelema di dalam horeng kiai atuh lamun urang bojong jadi kiai na goblok aing kiai ye kudu disimbreh ku kopi aing goblok sia diancam sia ku aing murid pantungtuna mah teu beres eta kos cara aya hiji pondok pesantren santrina aya meureun 20 mah di santrina teh sok ngalaan nangkang ora disayurkan ku santri gitu papan tolol sia ka dieu deuk kaji apa deuk ngalaan nangka aing hah deuk ngalaan nangka aing bersih jadi pamalingan kawe meureun teh bubar sia ka awas sia ngalaan nangka aing tolol mereh henteu naon henteu bubar santri bubar eueuh santrian Masya Allah ayah Banjar mah pan eta lain kos gitu tangkal kalapa kunyana geus dihalalkeun beusi aya santri urang mana bae jeung saha bae haju ngalak ka kalapa ayah teu bebe jadi halal eta pohara jadi kiai teh mantak atuh geus dihalalkeun kitu tuh santri sadaek da tuh ngan teu dituar doang tangkalna Masya Allah eta kiai tuturkeuneun mah kos kitu mantak kula inget bae mantes pesantren di Garut ya deuk pesantren ka mana ulah sakal marung ka ditu bae ka Banjar bae ih hayang ka anu hayang ka ulang geus kadinya bae teu nyaho sasakalana teu nyaho sejarahna kadinya bae pesantrenna kadinya datang kadinya pan karolot kiaina karolot ngaji bada Isa teh diajengan kakak almarhum Batul Muin jilid 2 bismillahirrahmanirrahim hes santri mayak hes kabeh ban kula mah anyar ji cukup ini berjamaah hes merenya aya ta nu saurang teh nu saurang atuh geus kitu ngaranna ge santri harare SKB ieu atuh mangsi di ka dieu-dieukeun tah dikaleungeun-leungeunkeun coelan masih kula nanaon atuh budak mangsi dikaleungeun-leungeunkeun bener bae geus bangsa saparapat jam udang cek kieu teh udang pan nya kadari karena banget kabeh atuh hari deung kabeh geus ara rondo aja tetep budak oh maksudna berarti eta neuk nyalahkeun saja bayu neuk jalakeun saja mun hideung jakunyana keneh mun kitu mah ku urang jeung ku jakunyana eta kos kitu teh kiai na kolot bebeja menang 2 bulan teh bah lari pindah beja kiai na geus kolot tilok nyurah kieu kadang didinya bae didinya bae ulah pindah ulah aya yang boga surah ulah geus didinya bae kata kolot teh geus nyaho daripada boga surah macem-macem tapi turunan kiai na nanaonan ieu mah turunan wali ka ditu tak Masya Allah
Ayah Banjar teh putra Mama Ilyas teh anu pernah kieu kerjamiahan teng oh ruh Mama Sobari naik ka luhur maot Mama Sobari kita kadeuleun roh kadeuleun gu nya nama pan urang mah atuh boro-boro roh orai gitu kadeuleun roh kadeuleun oh roh naik ka langit maot Mama Sobari ya Allah ya Rabbi roh kadeuleun eta kunya Mama Sobari teh murid Mama Khalil Mama Khalil Bangkalan teh jadi deket jasa nasab ilmuna ka para wali paingan titeh didinya bae oleh kos kitu ayah mata tanggal kalapa nu ieu kabeh beusi ku santri diaralaan halal ceknya teu kudu bebe jadi bahkan loba empangna panya lauk emas geledek beusi aya santri nu ngaralauk halal keneh we atuh santri beak kabeh ku santri unggal poe ngalahan lauk guru nanti dijualan doang ka lauk eta gua ku soleh nah ieu mah kakarek ngalagori bae goblok sia ka dieu sia deuk gaji amil pada kalahan gori pamalingan sia balik sia atuh balik kabeh santri ngan 15 balik kabeh eta geus kitu jadi leuleuina pohara madak Imam Abi Yazidil Bustami ditanya ku muridna mama abdi mah rek naros bae saumur hirup ieu nu paling bungah naon 2 ceknya saumur hirup ku nu paling bungah 2 naon kahiji cenah kula eta keur di masjid datang aya nu nampiling bae jebret ngeunaheun cek nu nanya sia aya nampiling teh nikmat jasa cek jana teh ngeunaheun jasa masyaallah nomor kedua kula keur cicing di sisi aya nu nyiduhan blok ka dieu kabeget asana nikmat 2 saumur hirup nu nikmat teh eta sebab didinyalah kula diangkat jadi wali naik derajat teh ketika ditampilin ceger oh iya gerak Allah langsung naik derajat begitu kula sakali deui keur geus manteng ibadah ka Gusti aya nu juduhan juplok bae kula sadar ieu teh gerak Allah langsung bae naik jadi kutublek etalah kanikmatan kula urang mah teu nyaho maknana sih di ciduhan teh atuh nu nyaho nu kadeuleuna atuh silak besi Cibande geus kieu-kieu emang aing geus kebal teu ngalegel jelema. Eta teh nyaho mana? Lamun nyaho manana mah urang keur dimuriangkeun teh keur deuk diangkat darajat tinggal narimana sadar apa teu sadar. Ditampilin teh gerak Allah teh. Urang teh tinggal narimana bae kumaha mun narimana sadar sasadar-sadarna ieu teh moal semata-mata ditampilin lamun teu digerakeun ku Allah naik derajat urang. Lamun urang hajo nyileuk tolol meureun sia turun derajat urang mun urang geus diangkat jadi wali turun mun encan jadi wali mah merosot tamah atuh mantap ieu jadi kiai teh nu hesena teh lain maca kitab mah gampang nu hesena teh tak ketika masyarakat ngomongkeun ka urang teh kiai kos kitu dituturkeun ulah kieu ondo tamah tah eta teh narimana urang alhamdulillah meureun manan kitu ge eta teh nang gerak Allah aing teh teu bagus naik derajat urang tek naik ulah hajo awas yang ngomong deui teluh siapa tak ilmu eta nu hese mah ilmu maca kitab maca kabeh gebara bisa tah ketika di lembur teh aya nu ngahina teng kumaha sikap urang kamana iloyogna batin urang masya Allah sedengkeun kabeh jelema dek negakeun agama Allah moal tangkap teh dicoba ku Gusti Allah SD bae ge dicoba dek naik kelas atau komo ieu pisolihinin piwalieun coba ku Gusti Allah lamun bisa ngulinkeun batin da sadar sasadar-sadarna narima naon keputusan ti Gusti Allah urang aing ngadoa mah bisa bae narima teh kitu dan kitu ngaranna ba'dal qada kitu narima ba'dal qada ngeunaheun jasa ta doa ti Kangjeng Nabi teh supaya bisa narima sabada diputus ku Gusti Allah ulah ngarasula eta ngadoa mah ngeunaheun jasa ta teh tapi ketika praktekna coba tah ketika dikodokeun ku Gusti Allah gering dikodokeun ku Gusti Allah loba nu ngomongkeun dikodokeun ku Gusti Allah teh aya nu nyatruan kumaha sikap urang tek eta nu hesekna deuk naik pangkat teh kos kitu ieu Kanjeng Nabi Musa ngadoa fafruq bainana
wa bainal qaumil fasiqin. Gusti geus jawara pan Kanjeng Nabi Musa mah mantak doa lagi kos kieu. Satu dah Kanjeng Nabi Musa mah terkenal jasa. Jadi lantaran boga lawan Firaun, jadinya nama luar biasa ye. Nya Kanjeng Nabi nya Rasulnya jadi jawara. Ieu na ge teu kecekel kuduan nya. Gede. Sebab lawanna Firaun, Pak. Mantak ngomong lagi capetan Kanjeng Nabi Musa mah. Jelema tangkas gagah sebab disesuaikan jeung lawan. Kanjeng Nabi urang mah leuleuy nyaahan deudehan asihan boro-boro kanu bager kanu teu bager ge boro-boro kanu nurut kanu teu nurut ge masih keneh didoakeun keneh bae. Masyaallah alhamdulillah urang boga Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anu di mana engke hudang teh lain mikiran sorangan umat kula mana hudang ti kuburan teh nya mah henteu mikiran sorangan nabi-nabi nu sajen mah kumaha aing nya mah hudang lain nya ummati mana umat kula nu pangeulana ditanyakeun ku nyana ayeuna Jibril cekeuna mana Jibril malaikat Jibril aya datang ka dinya aya naon cak Kanjeng Nabi Abu Bakar mana Sayyidina Abu Bakar Umar mana Utsman mana Ali mana tadi ditanyakeun maksudna dek lawan ieu umat geura tulungan hayu geura ka tah mikiran umat pan pohara jasa mata rugi lamun kuari teu loba maca shalawat ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rugi jasa lantaran teu kadeureus sinarna lamun urang sering maca shalawat mah kadeuleut tuh urang Cikupat tuh sering maca shalawat tuh ngan budak teu bagus ieu maca shalawatna ya kunaon hayang naik pangkat aduh Kanjeng Nabi ya Allah mata kieu ngadoana pohara Kanjeng Nabi Musa lantaran jawara aju boga lawan Firaun menang jeung Firaun teh ieu kaum lah kuari buang kawara teu nurut kana instruksi ti Gusti Allah nu disampaikeun ku Kanjeng Nabi Musa alaihi salam tah geus bang kawara aja saya tepan ngomong pohara tah geus kieu bae babai cak kaumna atuh ayeuna mah lah cak kaumna ieu idab anta anjeun bae Musa warab buka jeung pangeran anjeun kaditu pakotilah hauna indah hauna koin perang maneh duaan kami mah deuk cicing bae di dieu pan eta ngomong lain lalagaan nyungkun anu pohara jasa ngajebian anu pohara jasa sia kaditu mantak Kanjeng Nabi Musa setelah maksa supaya taat tetep bae taat ngadoa fafraq bainana wa bainal qaumil fasiqin Gusti pisahkeun antara abdi jeung kaum buang kawar para rasek pisahkeun hai nyawa coba tungtungna beakan amat Musa cek Gusti Allah tengah doa ai geus eta nurut Musa beakan abah ye tapi ku Allah diijabah qala fa inna muharramatun alaihim 40 sanatan yatihuna fil ard fa innaha cek Gusti Allah qala ta'ala lahu ngajawaban doa Kanjeng Nabi Musa fa innaha sanyana Abdul Muqaddasah yakni Palestina Syria terus ka ditu muharramatun alaihim diharamkeun ka Bani Israil nu bangkawarah ka pasikin kudu arah asupnya na kadinya moal bisa asup antepkeun bae 40 sanatan 40 tahun nya moal bisa asup kadinya antepkeun Musa 40 tahun yatihuna yata'ayyar bakal dibere bingung bae kaditu moal bisa balik ke moal bisa muncak urang mah yatihuna teh kasarung cek bahasa wetan mah di urang mah kasarung teh artina kata limbang kadinya deui tah ieu kos potongan bapak kata limbang kadinya deui kana kolot deui kata limbang ngaranna eta mun nyawa kata limbang eta kasarung cek bahasa priangan mah kasarung kata limbang bingung kadinya deui liwat kadinya deui ta eta teh bakalna kos kitu dalekeun Musa lantaran maneh geus ngadoa fafruq bainana wa bainal qaumil fasiqin ku kaula eta kaum nu buang kawara teh bakal dibere ka sarung kata limbang balik moal bisa kaditu moal bisa 40 tahun kata limbang 40 tahun Abu Nawas pas perapatan kata limbang kumaha Abu Nawas tenang aya kene cara kumaha carana panon lain kumaha tuh carana make hitung-hitungan lain kumaha porosotkeun calana sia paham
peler sia nu gede mana udah was mah aya deui bae tah nu gede mun kakaler berarti urang kakaler nu bener ya bener aing mah porosotkeun nah ieu gedean dua kakaler yuk cak nyana teh ieu hitung-hitungan di mana ya kos kieu lain mun awas atuh kos kieu mantap urangnya gitu lamun set bae ka sarung atau kata limang cekel peler nu mana ya nu rada gede ai pas kabeneran urang nyekel nu babaturan burut ieu nu gede mah ya Allah aya beda pun awas dah ieu fa innaha muharramatun alaihim 40 sanah yatihun fil bakal bingung nyana bakal kasarungnya na dirinya kata limeng bolak-balik dirinya baik eta teh kira-kira kata limeng na teh adalah 40 sanah 40 tahun bener baik eta cek Gusti Allah fala ta'sa 'alal qaumil fasiqin Musa fala ta'sa ulah putus asa anjeun ulah prihatin anjeun terhadap kaum-kaum anu fasik geus ulah dipikiran maneh ibadah ka kaulah ajak umat anu nurut jelema-jelema anu teu nurut ka anjeun nu fasik fala ta'sa ulah dipikiran atakeun konsep ieu urang ge kitu ajakan masyarakat sekali dua kali hayu sing leuleuy ajakan geus bener-bener buang kawarah kita ulah main bae kita ulah ngadu kotok bae malah mah kiaina ge dititang adu kotok deui ayo kiai ka dieu hayang nyaho ieu paleh heula ieu kolong ayo naon paleh mah di kieu ge diseket-seket heula ayo paleh heula kiaina dititang pan eta bangkawarah jasa kiai teh ditang adu kotok Allahumma ya qadiyal hajat di hiji tempat mah pos kieu kiai bae atuh kebal-kebal haju kiai na geresepan teh ieu keur carita dakwah nah ieu konsep fala ta'sa 'alal qaumil fasik ulah bingung ku sebab kaum fasik ulah putus asa ku sebab kaum anu fasik maneh bae yuk menuju ka Gusti Allah nuturkeun aja nu teu nuturkeun urang kos ngabangun masjid teh engke ge aya bae nu kernak-kernik ngomong nu teu pararuguh di lembur teh ngabangun mushola kitu keneh encan kabadanan mah komo eta teh ulah didengekeun jelema hiji ulah geus kajen fala ta'sa 'alal qaumil fasiqin nu hiji fasik antepkeun urang mah terus bae kegengnyana ku galedeg ge artina maknana engke makna kos ku galedeg kumaha alum engke ge antepkeun bae geus urang-urang bae ngabangun jadi titah ku Allah ieu sakawasana samampuhna ke jelema nu nangtangan nu ngomong macem-macem teh deleukeun sebab hakikatna mah lain ka kiai berarti nyana anti ka Gusti Allah asal geus anti ka Gusti Allah nentak ka Gusti Allah tinggal dideleukeun bae tah ieu fala ta'sa 'alal qaumil fasiqin fasik berarti nyana teu ngadukung kana siar-siar agama Allah antepkeun deleukeun coba hayang nyaho tungtungna mah pararah ieu kabeh atuh pararah ngana pae nu ngabangun ge pahieu ngan ke di akhirat da bakal kadeuleuh jeung ka tempat da ieu keur leuletikanana belah dieuna nyeun pondok pesantren teh kadeuleuhna mah kos didukung bae tungtungna mah mitohana bae ngalawan mitoh ajak mitohana nyeun pondok mah di dieu bae ye ceng di dieu ye geus di dieu ye geus alhamdulillah tanah abah masalah aja sia teh atuh pan salaki anak abah geus ane teh anak abah teh sia anak abah geus di dieu tah geus ngariung diajak sakali doang teu kaajak ka mitoha diusir begitu keinginan teh ieu tolol teh budak di dinya giliran kuari bae aing teh diajak padahal ngariung teh diajak sakali mitohana eta masyaallah ngajang hilek bae ieu kunaon abah oranganan teh diajak ngariung pada teh aya tadi lembur tah mitoha teh diajak ngariung bae ngajang hilek tah eta kos kitu masyaallah dibere berkat ya dipiceun berkat berikutna teh aya abah teh diajak dibere berkat da bae dibalakeun ka imahna buang berkat jang mau kos tah loh jang sia eta ngajang hilekna luar biasa diusir tung sia rek ke pesantren mah loh bari kitu tah eta teh mitoha bae kos kitu masyaallah aya nu jeung kolot sorangan
dibiayan dipasantrenkeun ku kolotna, dipalek-palek ku kolotna, dikawinkeun ku kolotna, dipernahkeun nyeun pondok ku kolotna. Kuari geus aya nu ngaji kitu boga santri aya lah 10 20 mah. Eta kolotna gajang hilek beter sepen ka anak parkeur ieu mah santri geunang saha. Nah kata eta teh ka kawasan Allah mah kos itu kolotna geus ieu besan menyeun pasantren mah geus kitu teu ngahormat saeutik doang tah eta kos kitu. Tah ieu pagawean syiar agama Allah teh kos kitu. Hese jasa ka endek maju teh. Tah konsep fala ta'sa 'alal qaumil fasiqin. Geus ulah ditolerir jelema-jelema fasik mantap urang bae coba ge make konsep ieu insyaallah nurutan konsep Kangjeng Nabi Musa alaihi langsung ti Gusti Allah subhanahu wa ta'ala. Gas kuarimat tenang Musa fala ta'sa 'alal qaumil fasiqin. Bener bae eta begitu Kangjeng Nabi Musa menang jawaban diantep ku Kangjeng Nabi Musa eta kaumna didinya tadi jurang ti kebingungan kasaru urang ka mana dek balik ye caknya yuk urang baralik. Hayo orang balik Kangjeng Nabi Musa jeung Kangjeng Nabi Harumna kemudiannya nama atuh cicing bae duaan ngajauhan ti kaum eta berangkat ningali daerah Ardul Muqaddasah. Ieu kaum teh ayo orang balik berangkat balik ka dieu ya berangkat mimiti ba'da maghrib kunaon subuh aya di dinya deui cing pan urang aya di dieu deui. Salah ya ganti pemimpin sia kamana ya balik kurang kaditu tuh parahna kaditu ih jalan kaditu kajian kukungnya ya berangkat tas subuh maghrib aya dirinya deh kitu bae 40 tahun coba eta kakawasaan Gusti Allah mah endek nyarungkeun jelema endek ngabingungkeun jelema endek ngitu ngabalingerkeun jelema. Eta teh kapan daerah anu biasa sabenerna mah yeuh ka dieu balik mah cek saurang teh berangkat hayu tuturkeun sedengkeun jelemana 600.000 sitamiati alpin berangkat hayu da berangkat kabeh 600.000 wah ieu jalan nu bener mah oh bener cenah ieu ka dieu ieu kunaon tuh berangkat isuk-isuk maghrib aya di dinya deui ieu urang balik deui ka dieu sia si gara-garana ini itu teh aturan mah bengkol kakak tuh kurang kakek ya ayo balik lagi iya bener mah ayo berangkat geus atuh jadi pemimpin asal berangkat isuk-isuk maghrib kan ka dia deui ieu urang pekupekan di dieu bae urang ya eta 40 tahun eta kikituan 40 tahun Masya Allah nayalah yatihuna fil ardi bingungnya didinya 40 tahun terus-terusan di mana berangkat isuk-isuk sore aya didinya deui berangkat sore isuk-isuk aya didinya hatan qorodo malah teu kararuat atuh paeh mulai di setahun geus aya nu paeh 1 2 3 4 datang ka 20 tahun para raeh teu kuat tapi tetep nyana berusaha deuk kaluar tidinya unggal paeh berangkat bae deuk balik maksudna ke kadinya deui ke paeh aya ke berangkat ti ka dieu meureun balik bae ka dieu breng ke ka ditu sore mah aya di dinya deui nu paeh deui ayo 600.000 teh ya hatan qorodu kulhum para raeh kabehan illa man lam yablugil isrid kecuali jelema nu can nepi kana umur 20 tahun. Tanu umur 20 tahun mah ke bawah ta eta mah disalametkeun ku Gusti Allah henteu maot. Nu maot mah ti 20 tahun ka luhur. Yang pantes ya aki-aki mah paeh ge atuh. 20 tahun ka handap ku Gusti Allah can dimaotan. Jumlahna 600.000 600.000 entak wa mata Harun wa Musa fitih Kangjeng Nabi Musa sareng Kangjeng Nabi Harun maot didinya di jurang tih Kangjeng Nabi Musa maot didinya Kangjeng Nabi Harun ge maot didinya maka jurang tih teh rahmatan lahuma jadi rahmat ka Kangjeng Nabi Musa jeung Kangjeng Nabi Harun wa azaban liulaika jadi siksa pikeun kaum-kaum nu pararase kabeh mah
didinya blek pararae kabeh 40 tahun bulak-balik jadi disiksa ku Gusti Allah. Masya Allah mantep Kangjeng Nabi Musa mangadoa ka Gusti doana ayudniyahum minal ardil muqaddasah ramyatan bihajarit Gusti abdi mah mun maot nyuhunkeun bae sabalangan bae tak kadinya tah ka Palestina sabalangan teh memehna lah deket berarti mentak diijabah ku Gusti Allah jadinya langsung Kangjeng Nabi Musa dipanggil dongeng dipanggil nandusa kumaha didongengkeun teh jol Kangjeng Nabi ekang malaikat Jibril alaihi salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mananta anak Jibril naon Jibril gade hebat jasa Kangjeng Nabi mah ka Jibril teh tenang we. Iya instruksi ti Gusti Allah mal kebal deui cenah mah. Oh masalah naot penting di dia deket ka ditu nya. Ardul Muqaddasah geus pamitan bae pileuleyan ke paprok we ke geus bae Kangjeng Nabi Musa di dinya bae saminggu kemudian datang malakal maut diutus ku Gusti Allah. Waalaikumsalam. Ananda ana Israil malakal maut naon gede tugas kula nyebut nyawa embung jagan ya Allah malah ngomong wakapae gitu. Cakang malakal maut kiamat sih jadi serius ya baik gula mah tugas embong jagan itu mau bakal apa gitu sanggeuk aing teh cek malakal maut ikula bae tugas tugas bejakeun ka ditu embong maka kitu laporkeun nu ngaran Musa moal wakayang pae bejakeun cek malakal maut aing kumaha bebejana ka ditu aing bisa carekan cenah ku Allah ieu. Ngadoa Kangjeng itu malakal Gusti, hamba Gusti. Ngaran Musa teh nabi Gusti, rasul Gusti, diinstruksikan maot pae embungeun ja. Kudu kumaha tuh. Kula mah bisi kasalah embungeun. Kumaha Gusti? Hai embungeun mah bejakeun bae. Ya, dibere umur panjang gitu. Tendenkeun dampal leungeunna ka sapi. Tah eta bulu sapi anu karungkup ku dampal leungeun jana eta adalah umur panjang Musa bejakeun sakitu bere umurna datang deui Waalaikumsalam nyambut nyawanya lain nambahan geus lapor ka Gusti Allah jamahan sakumaha cenah hayangna sakumaha mun setahun 2 tahun mah panjang cak Gusti Allah hayang panjang umur masalah dampal leungeun tendenkeun ka sapi ka nyeplek tah eta bulu sapi anu karungkup ku dampal leungeun anjeun eta umur maneh sakitu atuh loba meureuh mah ribuan tahun heueuh sakitu alamun geus beak mah paeh keneh bae jadi paeh keneh mah kuari bae ke paeh kuari paeh asal menang ridho Allah geus ridhoeun kan ridhoeun geus kuari bae nu bener ieu beusi ngamuk engke pan ngamuk bae bener Kangjeng Nabi mah moal ngamuk moal geus ridho jasa ieu kuari ridho pan kamari hayang atuh mah hayang panjang umur bae heulanan pikiran nah ai panjangna ribuan tahun engke bakal paeh-paeh keneh balik naon kirinya ngising di dinya geus kuari bae geus di dieu teh ta ieu hayang saromyah minal adil muqaddasah sabalangan ka adil muqaddasah geus di dieu cukup di dieu deukeut berbaring Kangjeng Nabi Musa langsung dicabut nyawa cak Kangjeng Nabi Musa jeung ngeri oreng ngomongnya nama dicabut nyawa ngeri sudah teh ngeri cak lagi ngeri jasa aduh masyaallah lalaunan atuh ieu sakieu teh panglalaun aya waduh leuwih laun ti kieu cak eta lalakon Kangjeng Nabi Musa mah kos kitu teh itu saun tah Masya Allah yana pohara ya mah oh cabut Allah amanatnya na ka kaumna ka Kangjeng Nabi kanu sejen-sejena ka kaum ka Yusa di mana kuring maut dirinya kuring kubur
hampir gitu Nabi makos Kangjeng Nabi urang di mana kuring maut didinya kuring kubur mantap mautna di bumi Siti Aisyah didi jadi kubur dan tak Kangjeng Nabi urang ge di tempat maut didinya dikubur ieu ge Kangjeng Nabi Musa didinya dikubur nah urusan biasa terus salaten dikubur didinya nah maka peti Kangjeng Nabi Musa petina nolol tah sekitar bangsa 20 cm baheula mah 20 cm eta teh diurugan di zaman Kangjeng Nabi Musa na diurugan ngan ku Gusti Allah supaya kanyahoan eta taneuhna asal diurugan eueuh deui luhurna 20 cm jadi katingali bae ke diurugan deui ku masyarakat ieu teh kuburan Kangjeng Nabi Musa di zarahan biasa ke kebal saminggu 2 minggu eueuh deui tana tetep petina kadeuleuan bae teu bisa teh kadeuleuan sebab ieu mah jawara jadi supaya nyata kadeuleuh tapi didongkel mah didongkel dek dikajerokeun teu bisa ini tutupan taneuhna nyingrai deh coba urang gali ku ari mah dikandapkeun teu kadongkel doser potong bae datang ke kuari nyana mata ieu jalan set menuju Palestina ti disebutna ta eta didinya aya kuburanna sisi jalan jadi urang lamun darah di mobil bae kadeuleuan kuburan Kangjeng Nabi Musa teh sisi jalan eta nolol kuari sekitar sakieu ta petina eta teh geus digali dikandapkeun teu bisa ditutupan kuari nyingrai deui jadi kuari kadeuleuh bae ke lamun urang lamun kuari kukala kali itu ilu ge kuburan itu darah ka Kangjeng Nabi Musa kuburan sisi jalan jadi orang di mobil baik katingali nah set cara pasti belah katu katingali tak eta kuburan Kangjeng Nabi Musa gitulah makom Kangjeng Nabi Musa sampai ka ayeuna ge eta ditutupan nyingrai deui digali kana teu bisa doser dek dipindahkeun dek dikondisikeun kuburan Kangjeng Nabi Musa ulah di sisi jalan tetep bae teu bisa didinya bae datang ka kuari itulah kuburan Kangjeng Nabi Musa alaihi salam beres jelema nu 40 tahun didinya bulat balik kadinya bae paeh kemudian Kangjeng Nabi Musa na maut termasuk Kangjeng Nabi Harun mah belah kitu ti Kangjeng Nabi Musa sekitar 10 meter kadinya ta eta teh biasa Kangjeng Nabi Harun mah kahandap biasa teu nyingrai teh naon malah cak sariwayat mah eta teh geus dipindahkeun ka dieu ka Yaman tapi cak riwayat mah aya nu ngaku di Yaman kuburan Kangjeng Nabi Harun teh cak sariwayat di Yaman dihijikeun Kangjeng Nabi Daud Kangjeng Nabi Hud Kangjeng Nabi Harun di Yaman aya perkuburan para nabi-nabi eta adalah di Yaman mantak orang Amerika sieun ka Yaman mah sebab pernah dideteksi ku Amerika di Yaman teh loba di jero taneuh nu keur jalalikir la ilaha illallah la ilaha illallah iya di jero taneuh bae kekieuan bae cak urang Amerika nanaonan eta la ilaha illallah sieun teh ya negara leutik tapi dipake ka sieun Indonesia mah dipake ka hayang jasa ku Amerika nu mantak dicumbu Indonesia mah dicumbu ieu teh ieu nu didahar ku urang jeung nu dibawa ka Amerika hampir bagi dua bahkan leuwihan nu dibawa ka Amerika ieu teh nu didahar ku bangsa Indonesia jeung nu dibawaan ka Amerika teh lobaan nu dibawaan ka ditu nyeri hate urang lamun nyaho mah pan bisa kitu atuh nu di luhurna babagi tah asal aman bae masyaallah mantap makin jadi presiden makin nikmat nikmat eta kos kitu ti sisi gigirna lah gaji presiden mah sabaraha duit tapi ti sisi gigirna luar biasa kitulah keayaan Indonesia dipake ka bongbro jeung dipake ka bita ku subur-suburna Indonesia urang lamun hayang nyaho ka jeroan Indonesia mun urang tek jadi menteri nyaho bakal horeng kieu Indonesia ya ai jadi gubernur ge nyaho ngan can berdaya ai lain di lokasina mah tapi lamun di lokasina sarua gubernur oge tapi Yaman dipake kasieun lantaran di dijalah perkuburan para nabi para wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala tapi di Indonesia ge teh tetep dipake kasieun sieun di Indonesia ge teh dipake kasieun teh Islam ortodok Islam salaf mentak kuari dimodernkeun supaya rapuh lain sistem moderna anu salah sistem modern mah luar biasa hebatna pendidikan jadi maju cuman asal geus kos kitu bae rapuh dibeli ku duit asal nu dikaharepkeunana dunya geus bae handap
kabelah dina terus serangan anu luar biasa kaharep nama wallahu a'lam kumaha meureun ke agama di Indonesia kuari keur meujeuna diacak-acak asa kieu asa kitu teu meunang salah nanya kuari ge nah ieu kaharep nama wallahu a'lam bakal kumaha meureun tah tidinya wa nubi'a Yusa badal arba'in sabada 40 tahun diangkat jadi nabi Kangjeng Nabi Yusa alaihis salam angkat jadi nabi perintahkeun ku Gusti Allah supaya merangan kaum Jabarin anu jarangkung gede teh nah ieu lalakonna Kangjeng Nabi Yusa berangkat jeung kaumna nu dua kabilah teh Yusa bin Nun jeung Kalib ieu berangkat barengan jeung Israel Bani Israel anu patuh tadi merangan kaum Jabarin tidinya taktik perang anu luar biasa ternyata begitu di perangan teh bener tanagaan sakitu jangkung gede dage eleh eta ku Kangjeng Nabi Yusa jeung kaumna poe eta poe Jumat hari teh lantaran serangan dahsyat luar biasa perang ka magriban lamun ieu eureun bahaya can tuntas perang eta mata poe ku Gusti Allah mata poe di-stop heula ka malaikat stop eureun heula sajam ulah kasorot eta malaikat nu nyekelan mata poe geus berat sajam cak Gusti Allah kena tuntas heula perang tuntas sajam cak beres eleh kaum Jabarin kakara geus berangkatkeun diberangkatkeun deui. Jadi sejarahna seumur dunia ieu teu pernah panon poe di stop ku Gusti Allah kecuali ke waktu peperangan Nabi Yusa ngalawan kaum Jabarin lantaran kandas waktu kurang sajam eta panon poe di stop sajam. Masya Allah asal lalagaan nyetop panon poe kira-kira eta saja mawukibat lahu syamsu sa'atan hatta faraga min qitalihim sehingga selesai perang ngalawan kaum Jabarin. Masya Allah mandak diriwayatkeun ngarieukeun Imam Ahmad dina musnada kana hadis inna syamsa lam tuhbas ala basharin aya hadis tu diriwayatkeun ku Imam Ahmad bahasana kieu inna syamsa lam tuhbas ala basharin sanjana manusia teu pernah disengker teu pernah ditahan terhadap manusia mana bae illa liusa kecuali pernah ditahan sajam pikeun Kangjeng Nabi Musa layali sar ila Baitul Muqaddas dina peutingan berangkat menuju Baitul Muqaddas. Ya Allah ya Rabbi tinggal urang nyaritakeun watslu alaihim naba abnai Adam urang dongeng putra Kangjeng Nabi Adam alaihis dalam nungaran Habil nungaran Qabil kumaha engke dongengna minggu hareup insyaallah wallahu a'lam. Allahumma ya qadiyal hajat Allah